Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para mancowar wadia balad dongeng salam dunya. Tepang dangu deunya sareng-aki di acara dongeng Sunda anu dipedar di Kandaga dan Api Mandala Mancomania anu aya di YouTube. Alhamdulillah urang teh dugi ka panungtung sasih saumnya. Saya nu sadinten deui anu enjing lebaran teh tapi sanaos kitu aki mah bade ngucapkeun wilujeng boborannya wilujeng Idul Fitri anu ayeuna teh tahun 1444 Hijriah. Kasadayana para mitra kaum dangu sugri para pendengar setia dongeng Sunda di mana wae ayana aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan bilih salami ieu dina medar dongeng oge mairan pairanana aya cariosan anu kirang merenah anu tiasa ngajaheutan kana manah nyuhunkeun di bang balerkeun nya nyuhunkeun di hapuskeun sadayana dosa perdoasaan aki teh kitu oge sadayana pamirsa insyaallah kurantos dihapunten ku aki bilih aya cariosan tapi komenana anu kirang merenah teu sawios-wiosnya dihapunten pisan janten enjing atanapi pageta urang tos ngabebaskeun segala rupi dosa perdosaannya anu kahaja oge anu henteu dihaja. Urang keureuh dongengna ieu teh seri anu panungtung episode terakhir dina lakon nyaeta Dedemit Pasir Iblis. Tapi aya terasanana kaituna aya lampahan Wiratama salajengna dina lalakon Algojo Gunung Sodong. Saparantosna tamat Dedemit Pasir Iblis teh dilajeng ka Algojo Gunung Sodong nya. Kangge pamirsa di sabudeureun naon sabudeureun Bogor mah pasti apal Gunung Sodong nya. Pamirsa urang keureuh deui mangga anu tacan subscribe di subscribe heula nu tacan noel tombol lonceng di toel heula. Hatur nuhun anu parantos subscribe sareng noel tombol loncengna anu komen oge like subscribe oge share nanya. Amparkeun deui bisarwiti sama kabutanana sor atuh bajigurna mangga kaparayun sadayana prung jaga sombong beung anjeun anu bakal dipitaskeun ku kaula. Bari nganggereng Dedemit Pasir Iblis maju narajang ka Wiratama dua cakarna paheula-heula butbet ngababad ka arah beheung jeung dada jawara Gunung Salak. Wira harita gancang mapa ku jurus nyuaikeun sereh ngorehkeun laja dua cakar musuh ditakis kedua leungeunna bari sakaligus disuaikeun. Suku katuhuna ngablesat ti handap ka arah hareup nejeh beteungna Dedemit Pasir Iblis. Set sewuk jabrod tajongan Wira ngahancap pisan kana beteungna si Dedemit. Si Dedemit teh awakna ngarempot ka tukang sedengkeun Wira ngajereg-jeg kadorong ka tukang oge. Hebat ieu makhluk teh. Awakna teuas nandingan wajah sarta mibanda daya tolak anu kuat. Gerentes hatena Wira kakarak harita Wira manggih lawan anu weduk sarta teu neurak ku tajonganana. Dedemit Pasir Iblis ukur muringis meusan saterusna awakna ngolebat deui nyampek cakar katuhuna ngadius nyebet keukeuh rek megatkeun beheungna Wiratama. Jawara bajigur sakti sakilat ngayonan serangan musuh ku gerakan katel pacantel. Pigelang katuhu lawan ditewak ku leungeun kenca bari dicentok sakaligus sedengkeun leungeun katuhuna malang ka arah dada si Dedemit bari suku katuhu Wira teh asup ka satukangeun suku si Dedemit. Hiukep centok tolonyong bledag juralit blug.
Si Dedemit teh labuh nangkarak bengkang. Tapi awak si Dedemit bener-bener kuat kacida. Manehna sakilat ngagajleng beri langsung nejeh ku suku kencana ngarah kana dada Wiratama. Hiuk jedag dayak dag, Wira ngadayak dag ka tukang. Tajongan si Dedemit kerasa nyeri ngan bae teu sapira sabab awak Wira dipageran ku tanaga inti saepi. Si Dedemit ngagerem ningali musuhna teu kunaon-naon, sakitu dijejak satarikna ku manehna. Padahal jawara anu sejenna mah langsung utah getih bari dadana rujat. Dedemit pasir iblis ngaluarkeun jurus leungeun iblis ngudag arwah. Dua cakarna bet ngarah kana sirah jeung beheungna Wira. Wira gancang ngareundeuk bari metakeun jurus tejeh merkedel kentang. Wut plos hiuk kejeret. Dampal suku katuh Wira anu dieusi tanaga jero teh nincak tarik ramo-ramo sukuna si Dedemit. Tapi tincakan Wira teu mawa pangaruh naon-naon. Pikeun si Dedemit mah manehna kalakah ngangkat suku kencana ngirimkeun hiji tajongan muih ke arah cangkeng Jawara Gunung Salak. Jawara Gunung Salak nakis ku cara ngangkat suku katuhuna sakaligus bari ngirimkeun tenggelan sodor kejo. Kuleungeun kenca kepala bah puceuli nu jadi musuh. Hiuk teh sewuk kajerot bangkieung si Dedemit ngabangkieung. Keur kitu Wira dorongkeun dampal leungeun kenca dina jurus ngagebah laleur ngarubung pindang. Wut grebug saranggeum angin tiis ngadius kana dada si Dedemit pasir iblis. Ceger. Kakarak kadenge sora ngaguakna Dedemit pasir iblis. Awak si Dedemit teh mecleng aya kana 5 tumbakna. Tapi benar-benar ilmu weduk si Dedemit teh hebat kacida. Sakitu ditoron kedua serangan hebat manehna nguniang hudang deui sarta teu katempo tatu di jero. Edan ieu Dedemit nah kuat-kuat teuing awakna. Di mana sebenarnya kelemahanna? Wiratama mikir-mikir. Tapi Wira teu bisa mikir leuwih lila sabab serangan si Dedemit kaburu murudul deui datang ayeuna mah seranganna leuwih hebat sarta leuwih cepet. Wira gancang ayonan ku jurus seuneu hawu katabak angin bari ngagancangan gerakanana. Nu tarung kari katempo bayanganna hungkul. Dua bayangan bodas ting kolebat, kadang kaluhur kadang dihanap. Para jawara anu nyaksian tepi ka molohok bengong mata simeuteun. Sabab kakarak harita ningali anu tarung dina kacepetan anu luar biasa gancangna. Geus liwat ti 50 jurus, Wira tarung bebeakan ngalawan Dedemit pasir iblis. Taneuh geus ledug tatangkalan geus pareunggas jujukutan jeung kakayon rata kagalei kuno tarung. Tapi tepi ka jurus 55, duanana masih saimbang. Sarua tanggohna sarua kuatna, sarua gesitna geus sarua taya kacapena. Dina jurus ka-60 si Dedemit ngababadkeun deui cakarna kana beheung Wira. Kawasna mah si Dedemit teh keukeuh hayang pisan miteskeun beheungna Wiratama. Wira gancang ngawangun jurus ngarabut cikur ngadudut panglai. Awakna dongko pikeun nyingkahan babadan cakar kana beheungna. Sedangkeun leungeun katuhna ngajemel kana kulit beuteung lawan. Leungeun kencana ngadius ka handap rek ngadudut kantong menyan musuhna. Tapi kacida reuasna Wiratama teh sabab kulit beuteungna lawan teh teas. Teas pisan kawas rapet jeung dagingna. Kitu oge pas ngarampa kana hanapeun bujal musuhna geuningan bobogana teh lenang. Eueuh manukna lenang kawas awewe. Wira jadi narik dua leungeunna sabab bisi si Dedemit teh bener-bener awewe. Kasempatan ieu teu dipikeun ku si Dedemit bari manehna ngagerung maju tur kencana maju nyodok kana dadana Wiratama. Hiuk geduk dayak dag, Wira ngadayak dag ka tukang. Barang rek ditimpah deui ku hiji tajongan suku katuhu lawana. Wira gancang muterkeun leungeun katuhuna ngawangun jurus dangdang nahan cileuncang. Hiuk
duk celeng awak si Dedemit maceleng ka tukang sabab nejeh tameng angin jurus dangdang nahan Cileungcang. Wira sakilat langsung ngablesat ngudag si Dedemit bari langsung ngahujanan awakna si Dedemit ku tenggelan katuncar mawur. Hiu kiu kiu wut 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 sebuk sebuk kiu kiu duk dak duk cedak ceduk cebrot. Tenggelan ngaruntui tujuh ngahanca kana sakujur awakna si Dedemit. Awak Dedemit pasir iblis teh maceleng tambah jauh saterusna mah kukulitikan dina taneuh tepi kawakna nenggar hiji batang tangkal kai. Rada lila pikeun si Dedemit hudang deui tapi si Dedemit teh tetep bae jag-jag deui tenggelan ngaruntuy Wira teh kawas anu taya tapakna. Dedemit pasir iblis ngaluarkeun ilmu sihirna panonna nu hurung netep ka Wiratama. Kadenge sorana nu serak rebek teh nyarita, "Jawara Gunung Salak, anjeun budak kaula, kudu nurut kana parentah kaula. Tobros genggerong anjeun kuramo anjeun sorangan. Hayo lakukeun, hayo lakukeun ayeuna kene." Sora si Dedemit ngandung kekuatan gaib nyulusup kana pikiran Wiratama, lalaunan leungeun Wira teh ngangkat ku sorangan sarta ramona centang. Sakabeh jawara anu lalajo oge si horeng sarua kapangaruhan ku ilmu sihirna si Dedemit. Kabeh ngangkat leungeunna sarta ramona dicentangkeun ngarah kana genggerong atawa ti korona sewang-sewangan. Untungna bae Wira teh sadar ingat kana tamah wadina manehna gancang musirkeun tanaga inti saepi kana bahamna. Saterusna Wira ngerahkeun ilmu warisan ti guruna nyaeta jurus Dewa Popolah ngaheot randa. Wira ngaheot tarik mani melengking peledug greger kadenge di luhur aya anu ngabeledug. Tandaning pangaruh ilmu sihir si Dedemit teh peurai kalindih ku heotan tarik jawara bajigur sakti. Bareng jeung sora anu ngabeledug kabeh jawara sadar. Ingat deui kana temah wadina sedengkeun si Dedemit awakna ngacengkang maceleng ka tukang. Kakarak harita manehna manggihan lawan berat. Dedemit pasir iblis dina hatena ngaku lawan Jawara Gunung Salak sanajan masih ngora tapi mibanda ilmu anu luhung. Dedemit pasir iblis teh mimiti leeh kawanina manehna mimiti culang Cileung neangan longrang pikeun pilumpateun. Hal ieu teh kabaca ku Wiratama. Wiratama langsung maju ngarangseg ka si Dedemit bari nutup jalan pilumpateunana pikeun musuhna. Si Dedemit tetep ngayonan Wira sanajan bari satengah hate. Nu ngaranna tarung satengah hate atuh pasti cilaka komo anu disanghareupanana saurang jawara anu hebat. Sawaktu si Dedemit maju bari najongkeun suku kencana kana beteungna Wira. Wira teh rikat ngagiwar ka belah kenca bari langsung ngawangun jurus halunoto glisung ngagunakeun 3 parapat tanaga jerona. Hiuk wut keduk. Beureup katuh Wira ngahanca dadana Dedemit pasir iblis. Si Dedemit ngagerung tarik bari awakna maceleng ka tukang. Si Dedemit teh nangkarak bengkang tapi tuluy cangkat hudang deui sanajan si Dedemit bisa keneh hudang tapi katempo. Dina salabi wirna aya getih anu ngalai. Cirina tenggelan Wira meureun pangaruh gede kana awakna si Dedemit. Aduh jiwa sia jeung kaula ayeuna Jawara Gunung Salak. Dedemit pasir iblis ngagereng 2 dampal leungeunna dirapetkeun kana dadana. Biwirna katampo kunyam-kunyam mapatkeun ajian andelanana nyaeta ajian bayangan sukma. Lalaunan tina embun-embunanana Dedemit pasir iblis teh kaluar jiri manusia sarua persis jeung wujud si Dedemit ngan bae ngalangkang kawas bayangan sarta ngalayang di luhur teu napak kana lemah. Serang! Dedemit pasir iblis ngagero bayangan sukma si Dedemit anu ngalayang di luhur teh ngablesat ka arah Wira. 2 cakarna rek nyekek ka Wiratama.
Wira gancang ngagajeleng ka kenca. Di sisi kenca Wira langsung males narajang ku tenggelan Sodor Kejo. Hiuk plos Wira ngajenghok sabab tenggelan Sodor Kejo nakawas ngahanca haseup durukan. Ngeplos poos kitu bae. Wira nyusul tepus ku tenggelan murah kadu tapi hasilna sarua sakitu tenggelana pas pisan ninggang kena sirah lawan tapi ngeplos kawas nenggel angin. Setan alas ilmu gaib naon deui ye. Keur kitu hiuk bret cakar bayangan si Dedemit teh ngababad kana tak-tak Wiratama. Bari muringis Wira ngagajang mundur getih mah ngalemereh tina tatu tapak cakaran dina tak-tak. Gening serangan manehna mah keuna ka aing. Tapi serangan aing kawas nenggel haseup. Odar sia nama Jawara Gunung Salak. Kadenge seri bungahna si Dedemit Pasir Iblis anu masih nangtung di tempatna. Wira penasaran manehna maju bari metakeun jurus katuncar mawur serangan murudul ngahujanan sukmana Dedemit Pasir Iblis anu kakalayangan. Tapi taya hasilna Wiratama kawas tarung ngalawan bayangan atawa kalangkang anu teu bisa katoel tapi sabalikna musuh mah bisa noel. Nulalajo beungeut na kabeh regeng hariwang lamun tepi jago andalanna kasoran ku Dedemit Pasir Iblis sabab lamun seug Jawara Gunung Salak tepi kaeleh nasib maranehna pastina bakal teu jauh beda. Wira ngagejang mundur uteukna anu encer muih muter nyaran jalan pikeun meruhkeun ilmu musuhna. Si Dedemit tadi ge ukur nangtung lalajo teu milu narajang ka aing. Kudu ditarajang si Dedemit na lamun kaya kieu carana. Teu kagok Wiratama langsung ngawatek ajian bajigur bahe nyeblok durukan. Dua dampal leungeunna nekor kawas mangkok anu nandean Cihujan. Lalaunan aya sinar coklat anu minuhan tekoran dua tambal leungeun Wiratama bari ngagero tarik. Wiratama nyeblokkeun cahaya coklat ka arah Dedemit Pasir Iblis anu keur ngabadaga nangtung. Sabab teu nyangka lamun dirina ditarajang si Dedemit teu kaburu nyingkah. Manehna ukur sempat nutup beungeutna kedua leungeunna. Atuh puguh we sinar coklat anu kacida panasna teh kawas cai anu nyeblok kana awakna Dedemit Pasir Iblis. Dedemit Pasir Iblis ngajerit tarik maratan langit. Jubah kulit sarta daging awakna ti semet dada ka hanap tutung geheng bari ngelunkeun haseup bau daging kaduru. Sukmana si Dedemit anu keur ngalayang langsung ngeblesat asup kana embun-embunanna si Dedemit. Tapi sanajan meh sakabeh awakna tutung sarta dagingna asak, si Dedemit teh henteu tiwas. Manehna maju ka arah Wiratama bari leumpangna dadalik degan, dua cakarna dipentang rek nyekek ka arah Jawara Gunung Salak. Arah cakarna, arah panona, kadenge sora Jawara abok ngagorowok kabejaan ka Wiratama. Wira langsung ngamongun jurus ngageprek muncang arenos bawang. Hiuk sewuk keduk sawaktu pereupna Wira ngahancap panona Dedemit Pasir Iblis. Wira langsung muterkeun pereupna kawas gerakan ngarendos. Brol sirah bagian tukang si Dedemit Pasir Iblis ambrol ancur. Nyebrot ka tukang sakabeh eusi sirahna muncrat mancawura. Awakna Dedemit Pasir Iblis ngalayang rubuh satuluy nama teu usik deui pikeun salilana. Poe harita riwayat Dedemit Pasir Iblis teh tamat tepi kadinya. Sakabeh nu lalajo anu tadi nahan napas kiwari bebarengan miceun napas. Saterusna mah surak ayeuh-ayeuhan. Awak Wira ngadadak rubuh ka tukang. Santini alias Dewi leungeun beureum langsung lumpat muru ka Wiratama. Bari rawah riwih Santini ngaguyah-guyah awakna Wira anu harita panonna peureum. Kang,
Akang kunaon Kang, akang teh kunaon ieu? Santini ngantelkeun ceuli jeung pipina kana dada Wira, pikeun ngadedengekeun keketegan jejantung Wira. Nyai nuju naon? Tanya Wira anu harita geus beunta. Ari akang kunaon? Santini malik nanya. Akang mah ukur tunduh hayang sare. Aduh, Wira ngagoak sabab beteungna diciwit tarik ku anu jagelis anu harita nampe dina dadana. Gancang atuh Wira teh hudang tuluy lumpat sabab Santini geus rek nyiwit deui bae kana beteungna. Nu naringali sari-sirian ngarasa lucu ningali pamolah sapasang jawara ngora anu kasep jeung nu geulis udag-udagan kaos budak bolon perebut balon. Pamirsa sadayana, cag sakitu panginten padaran lakon Dedemit Pasir Iblis, serial Wiratama si Jawara Gunung Salak alias si Bajigur Sakti. Dina lalakon Dedemit Pasir Iblis parantos tutug tamat dugi ka dieu. Lalampahan saterasna dina judul anu enggalna deui nyaeta Algojo Gunung Sodong. Pamirsa terasana ti Dedemit Pasir Iblis. Kumaha lampahan atanapi pangumbaran Wira salajengna? Mangga di Bandungan we dina dongeng anu judulna Dedemit nya atau tamat Dedemit Algojo Gunung Sodong. Insyaallah ku aki bakal dipedar dugi ka tamatnya. Sakitu heula panginten dongengna pamirsa anu tiasa kasanggakeun. Aki nanyuhunkeun dihapunten samurayaning kalepatan oge nada dihapunten bilih salami medarkeun dongeng seueur keneh kakirangannya. Mung sanaos kitu mugi-mugi wae dongeng enteng aki tiasa janten panglipur kalbu, pangobrah kana manah, pangrepeh kana hate, ubar ngabang malerkeun kacape saparantosna urang kasab sadidinten, oge mulangkeun kasono ka dongeng-dongeng kapungkur anu kapungkur mah nya urang teting darepong payuneun radio. Ayeuna mah di YouTube-nya. Sakali deui wilujeng boboran siam wilujeng Idul Fitri nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatan lahirna sinareng batina. Kangge anu panungtung aki panginten bade maosan lapairan tos lebat di bagian anu ka-10 kamari. Aya sawe aya Kang Setia Budi Mancomania Tasik teh nya anu hadir bari ngopnud. Aya Apih Bogor Mancot Raski enjing lebaran nyuhunkeun dihapunten ka sadayana kanu sok manco di Kidagar Official. Sumun sami-sami Apih. Aki oge nyuhunkeun dihapunten nya. Aya Kang Nanang di Tasikna, terus Kang Badarya Kemuningna di Palihan Kuningan saleres namanya. Kang Ode Mulyono oge di Cimahina, manah di Palihan Sumedangna. Waalaikumsalam sami abdi oge nyuhunkeun dihapunten cenah bilih aya cariosan tampi komenan anu teu raos kana manah aki sami-sami. Sumedang tetep mancoki dina panungtungan sasi Ramadan anu pisaki sami-sami. Kang Ade Sukarna di Bandungna nu teras jalangan ake oge aya Kang Rianto di Banjar Patroman hadir sauna. Kang Rudiat channel sami-sami ki hapunten samudaya ning kalepatan oge kasadayana wargi di mana wae ayana teu hilap. Ngaturkeun minal aidin wal faidin diantos di Rudiat channel sauna anu ieu anu resep mangga tiasa langsung wae nya. Kang Jai Sumpena Jakarta Timur Mancot Ras. Waalaikumsalam rampes mugi aki sakeluarga sinareng Mancomania aya dina kawilujengan sehat walafiat disieurkeun rezeki nu halal sareng barokah. Waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda. Kang Agus Wadiningrat assalamualaikum ki. Waalaikumsalam mugi sehat waluya eta bi nyi sarwiti cenah piwarang ka Batu Jajar. Mangga kenya nuju ieu cenah ngadamel kue boboran. Aya Teteh Yulina Belia ti Palihan Tasikmalaya hatur nuhun hadirna terasnya Kang Prabu Arjuna ge ti Banjarna. Terus Kang Asep Saipullah ti Cibuntu hadir manco. Kang Agus Mantri oge pokot meneko ti Garutna teh saradilit satiangan dangukeun saurna. Kita oge Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam.
Rampe salam di atas badai carios dedemit pasir iblisna atur nuhun ki mugi aki aya dina kabilingan sinareng kamuliaan. Salam baktos amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Tentan Ramadhani mancot raskin hanca bari sahur sauna di palihan Garutnya. Teh Linda imut oge di palihan Bandung. Santi motor impun tuh apa ya impun teh iwak bader. Iwak kecil-kecil. Impun tuh kayak ini, kayak apa, teri, tapi terima di laut. Impun mah di kali atau di selokan ya. Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir mancoki sumun. Teh Lia Yulan dari Bawel oge waalaikumsalam manco aki Taiwana sumun. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur rungi ieu urang tepang dangu di terasan lalakon serial silat wiratama si Jawara Bajigur Sakti dina judul Algojo Gunung Sodong. Sakitulah anu tiasa kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.